Sel kemana tuh ya? Ulah loba omong, kan urang dak ngagali ilmu yo. Jangan ulang ditarik pulang kuling bajing itu mah maksudnya ya. Atuh nu ngaranna urang can menang ilmu mah, neka mamana ge hayu. Ilmu naon? Ilmu iya bisa hiber. Mau ayak kuari mah ilmu bisa bermah. Kenyahuan. Tuh, contoh wa pangulon. Huwak. Hiber. Ya. Tapi ayo lebih gagah manu ilmu bisa bermah. Nah, Udah ya mah. Nah, gagah ilmu lagi. nah, Kapal, pesawat. atuh eta mah lain ilmu teh mah make mesin. Oh nya. Aja nek kemar tujuan aja ya. Tujuanna urang ka gunung. Gunung, Gunung. gunung naon? Atuh gunung luhur lah. Oh nya. Ih. Ayo. Masa Oke. orang tiarap lah. Dila kemana? Gagah nongkrong nanis. Tunggu apa ya? Jimat dia ulah dicekel-cekel. Laju ieu nak di rumah dia. Mau lah aing. Oh, kamu naon? Lalaki-lalaki ku elehan. Terus lah aing. Hah, aing boga babaturan kitu amat. Bos, cantel manek neangan sorangan ilmuna. Lah, Waduh. Iya mah. Ejang Yusuf kudu belajar. Kudu ka Uwa Pangulon belajar lah Ejang Yusufnya. Ayo di mana ya Uwa Pangulon. wait. Eta naon sak. Aduh. Nagabah iya uwa. Lain eta dong helikopter arat kitu dong kolecer. Jarang digunakan ya jurus. Beuh. Iya. Iya jurusna jurus tusuk tombak ya. Tusuk tombak. Bisa ngecilepung ka luhur ieu. Cantel mah ngadenge ge jurus tusuk sate. Ngeunah eta mah. Mantap eta mah coba. Ngintipnya. Untung ngintip mah ngandel di ditu. Lamun ngajian ngintip moal katurutan ilmu uwa mah. Piraku. Ih. Cantel ge bisa. Ka dia. Ya. Ya. Jalakan. Ayo. Minggir. Aduh. Sah. Cek iya. Pisan ulin golok mah. Eta kabina-bina amat eta. Cantel sampai teh bisa sampai ka bawuk ieu. Ayo orang kali itu mending dia ngobrol tuh. Ka mana? Tuh di ditu na beuti itu tuh. Ke heula, ti heula bae. Cantel rek aya urusan heula nya. Ulah nek di kulit-kulitnya. Mangga, sok. Cantel rek nangan si korang. Eta jelema laju kabur bae, eta kuat diajak leumpang. Kemana si korang? Nek di tangan heula ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya Ejang Yusuf teh bisa silat bae kunaon ieu. Eta ieu ngalobakeun ngakan jantung. Belet ulah loba tinggalkan jantungnya. Waduh. Diajaran nih. Kudu sabar, tawakal, teh geus bisa mangeunahkeun. Sabab perlu silat eta pikeun ngajaga diri. Nya. Ulah dikepek ku batur mewek, nya. Gitu. Urang pikeun jaga diri. Urang mah komo lalaki Jang Yusuf mah generasi penerus. Nya. Ya. Ya mohon. Lamun hang ieu kayak uang ngajajal nya. Kayak uang nek di luhur tuh. Biasana sok si cantel ngabongohan uang. Wah, Oh, sebrek begolok teh mah lama. Ieu ge teuing mah lama doang nang ngintip-ngintip uang. Coba urang kitu yeuh urang nek di luhur yeuh. Latihan uangnya. Ngapung uang ka luhur. Hayu.
Wih, nanaon ieu? Gagah wa, mantap. Mun kurang-kurang lama ulah kena ku golok. Bener eta, makana ulah ketambah jeung cantel mah. Kudu waspada, ieu golok-golok. Mantap. Lamun kurang-kurang lama ulah teh mata kena. Atuh nya kudu Kuduan kitu. boga ilmu ngahampengin awak langsung loncat bae ka luhur. Makana cantel ngetes. Sampai mana sabisana ieu wa pangulon. Mantap. Gagah. Oh. Ngomong-ngomong ulah mereka saung heula nya. Kesaung. Heeh. Hop bae, cantel manek nangan si korang. Heeh, nggih, nya. Nah, yuk. Penasaran cantel ka Wapangulon. Ah, ngejajal sekali di biraku bae teu beunang. Oh iya. Cantel doang namanya. Waduh. Kan coba orang nyoba deh coba cantel bisa sih newak golok ya. Wah, osnya. Wes. Bener gagah eta mah Wapangulon. Beuh. Ya hampir kena bohong. Lam kurang-kurang lama wae ka. Nah, deh ngakukan bae. Coba Percaya. Kek sekali deh. Jajal ku cantel. Ini itu teka tahanan. Ieu golok ketangkis. Gerak. Bos. Cantel nek belajar deui, nek naik ke gunung. Aduh. Cantel kemana ya nya? Ini kita di warpir bedong koneksi ya ngagoeng ke tujuan. Aduh. Nah ini nya mau dibulut ge. Supa. Aku di si cantel mah ya dibikin. Entah di sayur. Bulet dia mah. Mana nya? Woi. Malah si dia Di mana batu? tas nangan ilmu cantel mah. Beuh, non eta Ilmu. ilmu Supa bulet. beuh. Mantap. Ieu supa ieu. Ieu supa payung apa supa naon ieu? Iya supa lutung bulet dia. Supa lutung. Iya orang yang di sayur pan ya. Yang di sayur. Iya pan lah. Maksudnya pan orang kira tuh ya. Tuh. Terimalah cintaku. Pakai kieu ya. Tak. Rata rompetan teh ya. Ingin aja jajal, coba jajal. Wis lah. Ayo orang balik lah. Ulah bau mang. Balik mah. Aji supa nak maya. Ayo orang ngelengit. Dia uangnya. Orang ngelengit pakai supa. Ayo.